Siap, gerak. Tuh dua. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Tuh dua. Urang tata rucingan Sunda. Tuh dua. Hup. Yo, hawa naon anu matak seueur ganjaran gede ganjaran anak. Hawa naon cikan? Hawulaan anu udur. Ngawulaan anu udur. Eta ageng ganjaranana. Hawu naon anu ageng ganjaranana. Hawulaan anu udur. Hawulaan anu udur eta ageng ganjaranana di dunia sareng di akhirat kitu tah. Kanu osok ngarurus anu udur. Ulah alit mana, sing lebar mana, sing cembar mana. Ngawulaan anu udur teh ageng ganjaranana. Ku Allah lagi dipasian pahala anu agung insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ieu tarucing anu salajengna anu pantes dibawa paeh naon? Anu pantes dibawa paeh amal sae tah leres amal sae. Tapi mah tarucingan namina oge anu pantes dibawa paeh nyaeta lauk paeh. Pantes dicanak kanggo oleh-oleh, kanggo asuka saderek gitu tah. Nyanak oleh-oleh lauk paeh anu pantes dibawa paeh lauk. Tah ayeuna teh yo sasi puasa tahun 2020 menuju rame-ramena corona, penyakit corona tah yo himang cek baduh korma yang mayo sunah ti nabi, sunah ti rasul kanjeng Nabi Muhammad yo korma ayeuna pertarusanana naon bentena korma sareng Pak Haji Komar. Terang bentena ari korma mah sikina aya hiji, ari Pak Haji Komar mah sikina teh aya dua. Cikan siki naon taroskeun wae tah ka Pak Haji Komarna taroskeun Pak Haji siki naon. Tah ieu deui aya deui kumaha yo upami jalmi bade papung gitu bade ibak bahasa Arabna naon. Wabihi tahsyabuna wabihi tahsyabuna wabihi tahsyabuna wabihi tahsyabuna. Yo nganggo masker yo Mang Cep yo nganggo masker tah ieu aya deui bahasa Arabna yo kumaha tah bahasa Arabna teh upami bade nu harta tangkalan tah upami bade nu harta tangkalan teh bahasa Arabna naon? Ala dahana. Oh, ala dahana. Ala dahana. Mang, ala dahana, Mang. Hei, aduh. Ala dahana. Hei, ala dahana, Mang. Oh, ala dahana. Ala dahana. Ala dahana. Tuh bahasa Arab dah teh. Ala dahana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha. Abdi kabayan. Yo, icalan duduk kuy. Aduh, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah tepung jeung si kabayan. Dagang naon teh kabayan? Iyo tah dagang wadah huluhu. Astagfirullah. Oh nya duduk kuy cetok. Cik meuli hiji. Naon ieu teh bahasa Arabna teh kabayan? Wadah huluhu. Astagfirullah. Jadi ngaranna teh wadahuluhu bahasa Arab datanya. Aduh, syukur kabayan syukur panggih syukur. Cik toyo ari kabayan teh tina bahasa mana teh kabayan? Oh, ieu teh mah tina bahasa Sunda. Ari kabayan teh artina si kababayan. Astagfirullahaladzim, jadi kabayan teh si kababayannya. Oh, sok atuh geura kababayan kalinya. Kagede tah kabayan. Gerak kababayan kagede. Sok gerak
kababayan ka gede tau borojolkeun teh kabayan kurang borojolkeun teh kababayan lah dasar si kababayan geus engke deui nya jeung abah bareng deui mohon pacep lah permios tu dua sorak-sorak bergembira semua kita bebas dari corona bebas semua bebas Indonesia merdeka Republik Indonesia merdeka terus merdeka bebas dari corona merdeka tah sakitu para wargi mangrupi sempal guyon Mang Cep Hendriana sareng sadaya kulawarga dina acara Tata Rucingan Sunda sareng edisi Sikabayan sasi Ramadan tahun 2020 pamugi sadaya ritang tayuan ku Allah disalametkeun ku Allah ditebitkeun cina panyawat aneka macam panyawat hatur nuhun corona enggal selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun nun rampes